Dugikeun ka dedeyeun kan harita teh abi teh ngadamel nya geuning angeun toge caritana teh tapi nu di basoan. Janten ieu teh bade ngadamel deui, ngadamel baso anu di togean sareng di emian nya kitu we. Intina mah teh ngadamel baso cenah. Soalna harita ge meuni enak cenah. Adeuy astagfirullah atuh kitu nya. Tapi ayeuna mah rada benten penyajianna henteu wara disarengkeun si toge sareng emi na teh ayeuna mah dipisahkeun janten di banyur ku cai basona janten ieu mah sapertos anu ti tukang baso geuningan sok di kieu didamelkeunna teh di banyur ku caina sareng baso. Kan pami harita mah disarengkeun togena teh sadayana digebruskeun kana katel sareng emi na teh. Pami ayeuna mah henteu. Tateras ieu teh kaseepan caina kirang perhitungan ieu teh janten ngadadak deui nyaian da soalna eta aya sakedik deui kirang kacaian. Ta ieu tos jantenna sapertos kieu hayu kasadayana urang taruang. Ieu dituangna teh sasarengan nya. Rame jadi papahare raos pisan pokona mah dituangna sasarengan kieu mah janten paasa-asa cenah ge ladana anjeun sakumaha. Aya nu dua aya nu hiji cengekna teh kan soalna ieu mah ladana ge ku cengek henteu disaosan teu dikecapan. Tapi ku cengek hungkul ladana teh sareng ku pedes. Tuh kan ari tuang sasarengan kieu mah raos pisan.